Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara Kakoncara jujulukna Sirawi. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara Kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayakti. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Hampir pasir nulung kawin taya jawan bisa disorang gunungna ngajegir tepatiluhur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Sirawing nitis. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Aji Sutra memang percaya kana caritaan Mbah Camati Sakti anu dumasar kana beja ti Jakasinangling sabab geus bisa kasakuan ku Aji Sutra. Kaayaan laras anting anu jadi adina memang geus robah sagala rupana. Numata Ki Guru, kuring ayeuna nangtukeun sikep sarta milih rek milu ka Ki Guru oge. Sabab anu jadi adi memang geus moal nganggap hiji lanceuk ka kuring. Komo bari jeung urang balik ngali gincing teu hasil ngalaksanakeun pancen mah. Paling-paling oge ukur dihina pastina oge Ki Guru. Tah, ayeuna kitu we jalumpit. Gondeng dewek, oi, urang lempang ngeroyo. Ngan ulah gancang lempang nanya, nyal seweh jalumpit. Jeung mun bintang eureun leuleuh heula, ilaing ulah kesalnya jalumpitnya. Nyamoal atuh Kang. Dakula oge ngak maklum. Kakak
Kang Camati ayeuna keur nyandangan tatu di jero anu cukup berat. Lamun seglain ninggang di Kakang Camati mah geus ngalayang nyawa Kang, kangaranan tarung anu saperti kitu mah. Ayo urang ngeraya ilaing tenang tong make jeung sedih Sutra. Kokot anu potong ke diubaran di mana dewek geus sehat seperti sabi hari. Ki Jalumpit oge atuh dewek bisa nulungan heula. Ayo bantuan hutang oi. Bari digondeng ku Ki Jalumpit, harita Mbah Camati Sakti dituturkeun ku Aji Sutra terus indit ninggalkeun eta patempatan. Kangaranan lumampah bari jeung nyandangan tatu di jero tangtu be loba leureuh di jalan. Masih keneh untung sakitu oge Mbah Camati Sakti masih keneh bisa leumpang bubuhan jago kolot anu memang daya tahan badana geus kalati. Lampah anu bakal disorang pikeun nuju ka padumukan Mbah Camati Sakti tangtu be jauh keneh. Bari leureuh nyarande awakna kana tatangkalan, Mbah Camati Sakti ngatureng hapa napasna, ngareret kaki Jalumpit terus ngomong, Aduh, jauh keneh ya lampah anu kudu disorang teh Jalumpit. Bisa nepi moal kira-kira aya urang ka tempat tujuannya. Parang siang, dewek moal kuat oi. ulah nyarita kitu Kang, henteu kudu hayang buru-buru tepi Kang. Anu penting mah bisa tepi we, kangaranan mindeng leureuh mah wajar, keun bae kula moare kesel atawa aral dapugu kula oge ngarti kana kaayaan Kakang Camati. Untung dewek bebarengan dibantuan ku ilaing Jalumpit. Lamun tadi baturan ku ilaing mah tuka teuing kumaha ieu kaayaan dewek moal bisa balik berenang ka potemukan oi. Lebah dieu urang memang silih bantu, silih belaan jeung anu jadi dulur teh Kang. Nu mata Kakang Camati ulah nganggap sepi kanu jadi adiknya, mere pandangan sabab ngarasa karunya kanu jadi lanceuk
Oge ari pandangan mah jeung luang ti pada urang. Oh, nya bener gitu Jalumpit. Oh, padahal lamun dewek henteu maksakeun diri mah pastina oge moal nepikeun ka ngarandapan kajadian kieu euy. Aduh, kesah kedeung deui ngerayah deui Jalumpitnya. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Mbah Camati Sakti rada kaubaran oge hatena sabab waktuna rek balik ka padumukan aya anu nganter ku adina pisan. Cacakan lamun teu dibaturan ku Ki Jalumpit mah bisa dipastikeun bisa balik ngorondang jeung can tangtu tepi ka tempat tujuan. Caturkeun di tempat sejen Sanggajaya jeung Sancadawu katut Dewi Angrum anu mawa babandan ayu manganti di tempat anu suni jauh ka pilemburan. Harita ngadon leureuh deui bae da puguh jauh kene lampah anu disorang pikeun nuju ka paguron Topeng Laras. Ayu manganti didiukeun handapeun tatangkalan, awakna disaranekeun kana tatangkalan. Sedengkeun Sanggajaya jeung Sancadawu katut Dewi Angrum dariuk ngariung tiluan dina luhur jukut garing. Tiluanana merhatikeun kaayaan ayu manganti. Sanggajaya nyerenge seuri bari terus nyarita. Sanajan urang ayeuna ukur bisa nyangkalak si ayu manganti, laras anting sakuduna ngarti nu dibawa ku urang babandan dina waktu ayeuna lain saurang tapi duaan. Dewi Angrum kerung bari ngareret ka Sanggajaya terus tumanya. Nah duaan kumaha kitu Kang Jaya? Duaan jeung incuna si Rawing anu ayeuna masih keneh aya dina jero kandungan si ayu manganti. Jadi bebanan urang teh sabenerna mah duaan. Sanajan masih keneh orok tapi kangaranan turunan keneh si Rawing jelas kudu dibasmi sakalian. Ngababat jukut kudu nepikeun ka akar-akarna. Bener teu Sanca? Sanggajaya ngareret ka Sancadawu anu dereret dina waktu harita ungeuk bari terus nembalan. Bener gitu Kang. Anak saya manganti darah dagingna si Caka Sinangling. Jadi tetep getih mah kuat. Getih anu aya dina jero badan orok anu masih kene dina kandungan si manganti. Nu matak memang kudu dibasmi sekalian. Dewi Angrum lamun seuk jalan mah rasa ejeng perasaanana manehna sarua awewe. Sakuduna mah moal tega ningali ayu manganti anu gede beteung dibawa dijadikeun babandan. Tapi rasa perasaan Dewi Angrum memang geus teu jalan. Manehna geus henteu ngarasa watir atawa karunya mun ningali sasama kaumna jadi korban kekejeman ejeng kasawenang-wenangan. Nu penting kahirupan pribadina bisa aya dina kasenangan. Dewi Angrum seri sinis bari terus nyarita. Bongan si ayu manganti jadi mantuna si Rawing kapaksa anakna nu masih keneh aya dina jero kandungan kudu jadi tumbal. Cacakan lamun lain mantuna si Rawing mah manehna can tangtu ngalaman nasib anu seperti kieu. Mun seug teu nolak kana cintana Aji Sutra mah meureunnan jadi dahuan laras anting. Dasar memang awewe podo. Sanggajaya unggut-unggutan bari seuri terus harita nyarita deui. Bener, nya bener kitu Angrum. Nu matak ayeuna karasana tah ku si ayu mangantinya akibat tina nolak cintana ka Aji Sutra. Si Jaka Sinangling kitu deui, cacakan lamun teu nganyerikeun hate laras anting mah moal ngarandapan nasib boga pamajikan dijieun tumbal. Kanyataan anu karandapan memang matak nyeri sabab kulawarga si Rawing moal aya dina ketenangan. Mbah Camati Kang Jaya, manehna mah pasti anu dicangkalak atawa diperenan langsung teh si Jaka Sinangling jeung si Saraswati meureunannya. Nya, sarua we jeung urangan duaan. Sabab jelas ari si Rawing mah duka teuing aya di mana. Da puguapan keur eueuh di imahna. Untung Kang Jaya aya pikiran yang kalak si ayu manganti.
ku cara kitu ngaran urang moal pepes teuing Kang di mata laras anting. Dina waktu ajeuna memang Kang urang kudu bisa ngimbangan tindakan Mbah Camati Sakti dina nembongkeun jasa ka laras anting Kang. Memang mutlak kudu kitu Angrum. Mun teu kitu ngandung harti urang geus moal diajenan deui ku laras anting. Sakali deui ayeuna urangnya leureuh teh terus urang tepi ke tempat tujuan. Ngandung ka teuing ye si Mbah Camati Sakti geus datang leuwih ti heula atawa acannya. Ari alusna mah urang anu pangheulana datang. Sanca dawuh tembong dina waktu harita ngabagikeun paneteupna ka Dewi Angrum jeung Sanggajaya teu lila terus nyarita. Oh, tapi urang tiluan kudu tetep mikirkeun ieu teh. Upama nepikeun ka disalahkeun ku satopeng mayit lantaran geus ngalakukeun tindakan dumasar tina parentahna ti laras anting unggul. Sedengkeun urang tiluan geus nyaho apanan aturan atawa katangtuan ti satopeng mayit nu memang ukur siarawing unggul anu jadi masalah atau persoalan keur manehna. Dewi Angrum milu mairan deui caritaan. Tapi laras anting bakal tanggung jawab Kang. Di mana si topeng mayit nyalahkan ka urang? Tinggal dadepkeun we urang mah ka laras anting. Dan memang bener apa manehna anu maneh parentah. Jadi anu tanggung jawab mah tetap kudu laras anting anu jadi pamajikanana. Urang tiluan Kang teu bisa disalahkan kitu bae. Ada cek pemikiran abdi mah. Memang kitu jalan pamikiran urang. Tapi si topeng mayit kudu bisa kabaca ku urang ngeunaan pribadina. Salaku hiji pamimpin, manehna tetep bakal kasinggung. Sabab lain bae laras anting geus ngalanggar katangtuan ti salakina. Urang oge tiluan, malah kalaka ngajalankeun parentah ti laras anting. Sanggajaya ngabagikeun paneteupna ka Dewi Angrum, teu lila nyarita deui. Tapi kek tenang, henteu kudu bingung ku anu can tangtu. Urusan jeung satopeng mayit lain urusan urang. Tapi tanggung jawabna si laras anting. Saperti nu dicaritakeun ku laras anting. Nu matak urang teu kudu salempang. Lian ti eta, upama kulawarga Sirawing memang geus tumpur, rek naon anu dilakukeun ku satopeng mayit? Rek nindak pamajikanana sorangan. Mun kulawarga Sirawing geus tumpur, rek disalahkeun pamajikanana. Moal nepikeun ka kitu Sanca, Angrum. Nu matak tetep tenangnya. Dina kaayaan keur ngalobrol saperti kitu, ngadadak tiluanana tinggara jeleng laluncatan. Waktu dahan-dahan tatangkalan luhureunana para rotong terus lagragan rek ninggang ka Sanggajaya jeung Sanca dawuh katut Dewi Angrum. Tiluanana dina waktu harita laluncatan kalebah tempat anu sejen. Suara Karawang 103,2 FM. Tiluanana parancuh dina tangtunganana bari muterkeun paneteupna ka sabudeureun eta patempatan. Sanggajaya ngareret ka Sanca dawuh jeung Dewi Angrum terus nyarita. Coba paratikeun. Eta dahan-dahan tatangkalan anu parotong jelas lain ku angin. Sabab kurang keur ngobrol eueuh angin tarik. Lian ti eta dahan anu parotong cukup gede. Pamohalan bisa foto lamun lain ku angin topan mah. Dewi Angrum ngabenerkeun kana caritaan Sanggajaya. Bener Kang Jaya. Sigana bae ieu mah aya jalma ieu mah anu ngahajang ngalakukeun tindakan anu saperti kieu. Ngan lamun bener ieu tindakan jalma, hebata jalma teh. Sabab manehna boga kamampuan anu luar biasa. Sanca dawuh musirkeun paneteupna ka hareup dina sikep anu ngandung kawaspadaan bari terus nyarita. Urang kudu waspada yuk. Jalma anu boga kemampuan motongkeun dahan tatangkalan seperti kieu. Jelas lain jalma samarangan. Hati-hati Sanggajaya, urang kudu waspada yuk. Sanggajaya boga kapastian yen parotongna dahan tatangkalan anu lagragan rek ninggang kanu keur ngobrol teh jelas tindakan jalma. Nu matak harita nyarita ditarikeun ditujukeun ka jalma anu geus ngalakukeun tindakan ku kakuatan jarak jauhna. Lebih hade keluar nemongkeun diri Andika. Teu kudu make susulumputan segala rupa. Dewek bisa ngarti, si lain memang jalma hebat, boga kemampuan jarak jauh anu lumayan. Tapi dewek tiluan, lain jalma anu gampang dihina. Keluar. Sora Sanggajaya lir upama anu minuhan sabudeureun eta patempatan lantaran nyaritana dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Taya sora anu nembalan jeung eueuh jirim anu nembongkeun diri. Sanca dawuh
jadi milu panasaran. Manehna terus dina waktu harita jadi milu nyarita. Lamun bener Andik yang ngarasa jadi lalaki, sok kamu kumaha bener masa jadi jago. Jago nu make jeung susurumputan. Tapi hade, teh mungkin di anjon. Teu kudu boga kalakuan seperti budak roti. Keluar Andik ke tempat penyebutan, sok keluar. Sorak Sanca Dawuk oge sarua ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan. Aya jirim jalma anu ngajorelat cepet nakeranan muruk kalebah balik tatangkalan. Sanggajaya jeung Sanca Dawuk katut Dewi Angrum kaget anu lain dikieuna ku gerakan eta jalma anu cepet nakeranan me teu bisa katuturkeun ku kaseuketan panon maranehna. Sanggajaya kadenge ngomong lalaunan, "Ada saha mangklukna nya gerakan anu cepet nakeranan teu beda ti kalangkang setan. Ieu lain jalma sambarangan. Waspadai Sanca Dawuk Dewi Angrum." Dina lengkah-lengkah suku anu pinuh ku kawaspadaan, tiluanana ngalengkah maju ka hareupeun lebah tatangkalan nu tadi aya jirim ngajorelat tea. Tacan oge tilu lengkah laleumpangna. Ngadadak harita tatangkalan anu dipake nyumput jirim anu ngajorelat teh. Harita rungkat ngadorok-dorok rek dinggang ka Sanggajaya jeung Sanca Dawuk katut Dewi Angrum. Da puguh tatangkalan anu cukup gede oge. Kukube tiluanana jadi kaget. Meh dina waktu anu bareng, tiluanana laluncatan nyalametkeun diri muru ka tempat anu aman. Lahan lebadinya rada ender oge katinggan ku tatangkalan anu rubuh. Jirim jalma anu tadi ngajorlat deui bae, tapi ngan sakilat pisan geus teu katingali deui. Bubube Sanggajaya jeung Sanca Dawuk katut Dewi Angrum jadi panasaran hatena. Manehna teu bisa narima kana eta kanyataan sabab eta jalma bangun anu ngaheureuyan ka maranehna tiluan. Sanggajaya anu harita pangheulana nyarita susumbar, "Si laing montok make jeung pamer ilmu kakuatan sagala rupa sia. Naon maksud si laing? Make jeung ganggu ka dewe. Leuwih hade, ayeuna teh bogeun diri sia. Saha si laing? Teu kudu make jeung ngucing-ngucingan sagala rupa sia. Kawas jeung budak leutik. Ayo, temukeun diri sia. Saha maneh lamun ngarasa jadi jago?" Dewi Angrum oge sarua jadi milu panas hatena terus milu susumbar. Jalma anu sombong. Sanajan bener Andika boga ilmu jeung kekuatan anu hebat. Teu kudu make pamer segala rupa deula. Sanca Dawuk sarua manehna milu kurang puas lamun teu pipilueun susumbar. Jadoh, montong coba-coba ngaheureuyan ka dewek sadalo. Montong make jeung kawas budak leutik sarulumbunan. Keluar hadan. Dewek mamake kudu sieun sia. Sanajan si lain boga ilmu setan. Tiluanana masih tingjaran teng nangtung dina sikep pinuh kawaspadaan. Ngadada Dewi Angrum dina waktu harita ngajerit kaget. Waktu ting belesat ting sariu sababaraha hiji buah leunca anu ting beletak kana tarang jeung beungeutna. Malah buah leunca teh terus baritu dina tarang jeung beungeutna Dewi Angrum. Bubube beungeutna jadi baseuh ku leunca anu baritu dina beungeut jeung tarangna. Dewi Angrum gancang ngusap beungeut ku dampaleungeunna bari luak lieu bener-bener ngarasa kaget sabab buah leunca henteu katohian ti mana datangna. Nandakeun eta jalma anu ngalakukeun tindakan teh lain jalma anu sambarangan. Setan, sajelema anu geus padi kurang ajar meledongkeun rencak ka beungeut aing sia. Ieu mah bener-bener panghinaan pikeun urang Kang Jaya, Kang Dawuk. Urang kudu ngalakukeun tindakan, Kang. Tiluanana dina waktu harita masih keneh ngabagikeun paneutupna ka sabudeureun eta patempatan kalawan harapan bisa ningali aya jirim jalma. Tapi weleh henteu katingali aya sasaha. Ngan Sanggajaya jeung Sanca Dawuk jadi beuki waspada. Tindakan anu dilakukeun ku eta jalma ka Dewi Angrum jelas mangrupa tindakan jalma anu punjul elmuna lain jago sambarangan anu bisa ngalakukeun tindakan seperti kitu. Masih keneh keur nitenan kaayaan di sabudeureun eta patempatan.
ngadadak sanca dawuk dina waktu harita ngalakukeun gerakan luluncatan bari ejeng metakeun sapasang leungeunna sabab aya regang-regang garing anu ting belesat ting sariut teu beda ti panah ngarah kana anggota badana. Sanajan aya sababaraha hiji regang anu bisa disingkahan ejeng beunang ditewak ku leungeun sanca dawuk, tapi teu burung aya anu lolos harita kena nancrep kana pipi katuhuna sanca dawuk. Sanca dawuk dina waktu harita ngagero kaget ejeng nyeri, tiluanana beuki ambek ejeng panasaran, sabab eta jalma jelas ngulinkeun ka maranehna tiluan. Ngan sajeroning kitu teh tiluanana kawilang beuki tambah rasa kakagetna ku kamampuhan eta jalma dina ngalakukeun tindakanana. Sanca dawuk nguringis nyengir bari nyabut regang garing anu nancelep dina pipina di barung ejeng susumbar. Ran, lamun bener si Rain jago sia. Mun bener si Rain boga ilmu anu hebat. Coba sia keluar, emongkeun diri Andika sia. Montong kawas budak lotik sia kekian segala rupa setan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sanggajaya oge sarua tindakan eta jalma teu bisa ditarima sabab jelas mangrupa panghinaan. Sanggajaya terus susumbar deui bari langsung nangtang ijen jajaten ka jalma anu geus ngalakukeun tindakan sacara susulumputan saperti kitu. Mun bener si Laing jago anu sajati, coba keluar temungkeun diri Andika. Dewek hayang nyaho nah si Laing teh bener aya kawani atau dengan ukur bisa ngabongan unggul keluar sesedan. Boleh taya jawaban ejeng teka tingali taya jirim anu nembongkeun diri. Buku B tiluanana beuki tambah ambek ejeng panasaran. Sanggajaya beuki ambek harita terus susumbar deui. Si Laing bener-bener panci tetelangan ukur wani ngabongan ejeng susurumputan sia. Jauh di sifat jago sajati deuleu. Nu kieu patut hayang disebut jago. Keluar si Laing sia. Lamun bener boga kawani ejeng pangarti. Keluar sesetan. Kakara oge jempe Sanggajaya ngomongna. Harita ping belesat deui bae batu laleutik segede muncang, cepetna keranan ngarahkan anggota badan Sanggajaya. Kapaksa harita Sanggajaya luluncatan bari jeung metakeun sapasang leungeunna newakan eta batu anu sanajan leutik kangaranan maledogeunana make kakuatan tenaga lapisan tantu be bisa ngabahayakeun. Tapi sanajan bari jeung aya anu beunang jeung disingkahan batu-batu anu ngarah kana anggota badan Sanggajaya, Sanggajaya kawilang kawalahan oge dina nyingkahanana. Kan Sanggajaya memang leuwih punjul ajen pangartina batan sanca dawuk jeung Dewi Angrum. Satiap batu anu beunang jeung ditakis ku leungeunna batu teh bareula nandakeun Sanggajaya memang leuwih hebat tanaga lapisanana. Bekitamah muncak amarah Sanggajaya ku tindakan eta jalma anu geus ngalakukeun tindakan saperti kitu. Kawilang tindakan anu memang teu bisa dilakukeun ku sambarangan jago. Ya dah, mentong make jeung loba pamolas ya. Lamun memang si Laing boga kawani, coba ayeuna keluar sia. Temongkeun diri sarta ijen jajaten jeung aing sia. Teu lila kadenge aya anu nyarita sorana ngandung geteran anu kuat kana hate Sanggajaya ejeng sanca dawuk katut Dewi Angrum. Malah maranehna asa-asa apal kana eta sora. Hade, dewek ayeuna bakal keluar nempongkeun diri lantaran ilaing tiluan anu nangtang pikeun ijen jajaten kudu dibuktikeun eta omongan. Sabab Andika tiluan kawilang jago sajati anu kudu nyarita dibarengan ejeng kanyataan. Corelat, cileung. Aya jirim anu ngacorelat lir upama anu teu napah kana lemah hampangna keranan awakna waktu sukuna pancuh dina tangtunganana. Sanggajaya jeung sanca dawuk katut Dewi Angrum pada ngaranjuk kaget jeung pada ngageter hatena sabab jirim anu anyar datang teh taya lian ti si topeng mayit geuningan.
menang sajongjongan mah tiluanana pada marolohok bengong mata simeuten tacan aya anu wani cumarita saurang-urang acan masih keneh kebek kurasa kakaget. Si Topeng Mayit ngabagikeun paneuteup ka tilu jalma anu aya di hareupeunana. Dina sikepna anu tenang harita si Topeng Mayit terus nyarita. Si laing tiluan jalma-jalma anu teu bisa dipercaya wani ngalakukeun tindakan anu teu luyu jeung aturan. Padahal dewek geus mereka tangtuan. Sing saha bae henteu dibenerkeun ganggu ka kulawarga Sirawi. Sabab nu aya urusan jeung dewek pribadina Sirawi. Tapi ilai geus kumaha wani make jeung bawa ayu mangan di segala rupa. Rek dibawa ka mana? Dewi Angrum neuteup antep ka si Topeng Mayit. Saterusna manehna nyobaan pikeun ngabela diri. Ye naon anu dilakukeun ku maranehna tiluan dumasar kana parentahna ti Laras Anting. Tenang pangarsa. Ulah wakan nyalakeun kanu ngalaksanakeun parentah. Sabab anu maneh parentah pikeun nyingkirkeun sakabeh kulawarga Sirawing teh. Teh lihat ti Laras Anting. Anu memang sarua dianggap salaku pamimpin di pagoron Topeng Laras. Dumasar ayana parentah ti Laras Anting memang susah pikeun nolakna pangarsa. Sebab Laras Anting garwa salira. Sanggajaya harita milu mairan caritaan ngarojong kana omongan Dewi Angrum. Malah aya nu kudu ditambahkeun ieu teh anu ngalaksanakeun parentah Laras Anting henteu ukur kula tiluan, tapi oge Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra. Malah kula geus meunang beja. Mbah Camati Sakti geus hasil nyangkalak jaka Sinangling. Jadi naon anu dilakukeun ku Laras Anting nurutkeun pangakuan yen ieu teh kabeh demi kepentingan pagoron Topeng Laras. Oge demi bakti kanu jadi salaki saurna teh kitu tah. Si Topeng Mayit nyarita deui. Tetep dina sikep jeung pamadeganana nyalahkeun kana tindakan eta tilu jalma. Kangarenan jalma anu geus teu ngalaksanakeun aturan anu jadi pamimpinna. Jelas hianat ka pamimpinna. Rek naon bae dalih jeung alesanana, ilaing tiluan ngalanggar katangtuan, hartina tetep salah sarta kudu tanggung jawab. Sakur anu hianat kana aturan anu geus ditangtukeun ku si Topeng Mayit, ngadung harti teu ngajenan ka si Topeng Mayit salaku pamimpin. Sanca dawu rada tugeunah oge hatena, sabab tetep disalahkeun ku si Topeng Mayit. Anu sok padahal tindakanana anu dilakukeun teh dumasar kana parentahna Laras Anting, pamajikan si Topeng Mayit. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ulah wakan nyalakeun yo. Sabab lamun anu ngalaksanakeun parentah ti Laras Anting, pamajikan pamimpin Topeng Laras, ngandung harti Laras Anting oge salah. Atuh ayeuna lamun tetep nyalakeun sarua bae jeung teu ngajenan ka Laras Anting salaku pamajikan. Hartina henteu nganggap Laras Anting salaku hiji pamajikan. Sabab nurutkeun Laras Anting mah dirina anu bakal tanggung jawab tina akibatna. Upamana pikeun ke aya masalah jeung anu jadi salakina. Tah ieu yo anu kudu jadi bahan tinimbangan teh Topeng Mayit. Dewi Angrum milu ngarojong kana caritaan Sanca dawu. Naon anu didugikeun ku Kang Sanca Laras pangarsa? Laras Anting anu ngajamin yen anjeunna anu bakal tanggung jawab upami dugikeun ka aya masalah sareng salira pangarsa. Si Topeng Mayit cicing sakedeung siga anu keur mikir, teu lila terus nyarita deui. Andika tiluan boga hak pikeun mere alasan. Tapi kudu inget, setiap anggota Topeng Laras kudu tunduk jeung patuh kana aturan anu geus ditangtukeun. Dewek geus amanat. Urusan dewek jeung Sirawing urusan pribadi. Ngeunaan ka kulawarga Sirawing ulah rek aya nu kumaha wani ngaganggu. Ilaing tiluan pasti masih keneh inget kana eta amanat jeung katangtuan ti dewek. Sanajan pamajikan lamun tetelah henteu ngalaksanakeun kana katangtuan, keur si Topeng Mayit leuwih hade henteu ngaku si Laras Anting salaku nu jadi pamajikan. Kaharti Sanggajaya jeung Sanca dawu katut Dewi Angrum tiluanana caricing deui eueuh anu wani deui cumarita
Sikap jeung caritaan si Topeng Mayit tetela teu bisa diganggu gugat. Si Topeng Mayit kadenge harita nyarita deui. Sakur anggota Topeng Laras anu geus ngalanggar aturan, dirina kudu tanggung jawab. Wani nyabakseun, kudu wani ngarasakeun panasna. Moal aya anu ngalakukeun tindakan kajaba si Topeng Mayit anu ngarasa dihianat dirina. Geura saya ka diri andi katiluan. Sanggajaya jeung Sancadawu katut Dewi Angrum silih teuteup. Sikap jeung caritaan si Topeng Mayit jelas mangrupa kaputusan anu kudu bisa ditarima ku maranehna. Sanggajaya neuteub ka si Topeng Mayit terus nyarita. Jadi tindakan naon atawa tindakan kumaha anu bakal dilakukeun ku anjeun upama memang ulah tiluan tetep disalahkeun. Sancadawuk oge dina waktu harita milu mairan caritaan. Jadi kecinikan anak, setiap anggota Topeng Laras anu dianggap hianat kudu narima hukuman. Naon hukumanana? Si Topeng Mayit tembong dina waktu harita ngabagikeun paneteupna ka tilu jalma anu aya di hareupeunana. Teu lila terus nyarita. Setiap anggota Topeng Laras anu geus ngalanggar katangtuan bisa dipastikan kudu ngarti kana naon anu kudu dilakukeun ku dirina. Bunuh diri bagianana kudu dilakukeun ku Andika tiluan. Nemahan pati sorangan di hareupeun anu jadi pamimpin eta anu kudu dilakukeun ku Andika. Suara Karawang 103,2 FM. RMG Network rengse midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing Nitis. Sirawing Nitis. Lamping pasir nulung kawin, taya jalan bisa disorang. Gunungna ngajegir tepat tilur, manuk mapang caana berang. Dina tekad makalangan, tumpes segala durjana. Hore Jawa rasa jati, katentreman harita ngadada ayah. Sirawing Nitis. Naskah Yasana Yat R, Panutur Catur Mang Inoy, Pangreka Sora Dery Sanjaya, Pangreka Musik Rendika MG, Pangjejer Gawe Dewi Miranti, Produser Ajang Gita Noviana, Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangan, taya mega ngahalangan. Gumulung rasa kabunga, rasa hari wangtas ilang. Dageningan jago nutaya tandingan. Asihna kasar sama banjir ngaran Sirawing harita. Para kanca sadaya, wilujeng kantun.